Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patupang dangu deui tiasa sasarengan deui sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hayahan cadongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Bati Tunggara karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu dalapan. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajentenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep seni budaya Sunda eta ngomong budaya seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang sadayana nuhun pisan midamang mah eta pisan anu diharepkeun ku AA nya. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan seperti yang kolong tinggal waktu mengaturang wilajeng kana dongeng surat wilujeng nangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan brung. Ya Allah gelis pernah maka diem ka dieu we bapak ibu digedah cacarakan segala rupi. Teu nanaon aya meureun bawaheunana keun bae rezeki keur urang Menikah jadi bisa diisina atuh. ih teu kudu era-era da ieu mah meret ridho lain asa kapaksa pedah ramdan teu usaha lain. Nya bibi keun ulah isin-isin pokona mah ramdan ayeuna sing damang heula. Mudah-mudahan ramdan oge bibi sing aya rezekina nu langkung sae deui. Amin. Di Sopiah kacida pisan era dibere ku keluarga na Neng Pira nu sakitu lobana teuing naon eusina mah ngan di antarana aya beas anu dina karung leutik. Ramdan kur tiba melenguk we harita tungkul benar-benar ngerasa asiksa diri era lain ku masalah era teh ku kamiskinan era teh ku pangbereana jalma. Ramdan mun Pak bapak teh bisa lila sabab memang rek aya nu datang cenah ka imah bapak biasa bapak kudu sakadar bisa ngadoakeun yeuh nya ari moal mah ka rumah sakit teu naon bapak kitu maksa tapi kumaha kondisina ayeuna alhamdulillah Pak biasa mah apa ieu geuningan tos anu bareuh ge tos kempes deui ayeuna mah nyakeun bae syukur atuh nya. Ramdan oge bi abdi nyunkeun punten pisan Pira anu tos ngajantenkeun Ramdan sapertos kieu teh. Dina naon ibu dina naon Pak pangintenan Ramdan oge nuju apes we pangintenan tapi alhamdulillah ayeuna tos biasa mapah deui. Neng Pira harita anu melohok neuteup ka Ramdan. Hapunten Piranya. Di Ramdan harita kur tiba manggut we
teu wani pareutup jeung Neng Pira. Antukna sararea di dinya teh henteu lila. Paling aya setengah jaman. Neng Pira mah sebenarnya mah hayang lila di dinya. Tapi dalah di kumaha manehna bareng jeung nu jadi indungna jeung nu jadi bapana. Keur mah memang bapana teh dina waktu ayeuna teh rek bakal aya tamu cenah. Atuh teu bisa kumaha deui. Neng Pira, Pak Beni jeung Bu Arni paramitan dina waktu harita anu singkat. Sedengkeun di luar katingali sababaraha urang jalma anu memang ningali aya tamu anu ngajagragkeun mobil mewah dina pakarangan imahna Bu Sophia. Eta tamu eta jalma teh nu tetela geuning Ibu Moli. Anu pas waktu dina waktu harita Bu Moli teh arek balanya ka hareup ka warungna Cak Apong. Mobil saha cenah teteh make jeung mewah segala rupa parkir di dinya. Pasti rek nagih ieu mah yeuh. Puas ya. Cek Bu Moli harita nyangkana teh geus aneh-aneh we. Aya mobil mewah nyangkana rek nagih. Bu Moli harita leumpang bari urat teret. Sedengkeun anu saurang deui ibu-ibu jeung anu saurang deui datiluan manehna leumpang teh. Bu Moli. Kumaha? Eta mobil meni mewah kitunya diparkir. Mal jauh meureun keur nagih jigana mah. Da si eta malah digulung-gulung hutang ka mana-mana oge. Pasti eta mah keur nagih. Keur naon cigan sok mobil mewah aya di dinya, ileun rek nagih mah. Manehna boga hutang sabarahannya. Bu Moli harita beri tangah ka luhur ke gereuceuman ngiker-ngiker hutangna Bi Sophia diperkirakeun gede cenah. Pasti ngahutang ka jelema mewah bisa-bisa imahna ge dijual jigana mah. Eta mobilna ge bisa kitu mewahna kitu nu nagihna oge. Bu Moli mah wating ka dinya teh namu meureun naon sugan ke? Alah. Namu teh beureunan di mana wawuhna jeung jelema kitu. Sok poe di imah. Paling banter meureun ngapabuan. Ngapabu di mana tuh? Bu Moli harita beri leumpang. Tekung silila. Jap sarada jempe. Sabab geus nepi deui ka warungna nyaetana warungna Cak Apong. Mereka marana itu ibu-ibu teh. Cak Apong harita. Biasa we isuk-isuk mah beli sayuran yeuh. Yang para barudak anu digarawe. Bu Moli deui nyebutkeun teh kanu digarawe teh. Da manehna teh kebenaran boga rajut. Nyebutkeun teh parab cenah kaos kemay we. Sigana main mah kurangnya nu digawena dinya teh barudak pedah tara teh ngali ka dieu meuli rokok. Aya murid aya genepan mah teuing kamarana meureun teu barutuhan duit baralik sigana mah. Emang urang mana wae sih nu digarawe teh. Lolobana urang Banjar dinya teh teuing anu tiluan dibalik meureun butuhan duit sugan mah. Cek Bu Moli harita keukeuh we nyebut teu butuhan duit siga anu sabado amat ek balik oge. Jap atuh Cak Apong harita jempe bisa apa lamun dilawan mah Bu Moli malin lawaneun. Lain teh anu nagih di dinya meni can balik keneh nya geuning. Cak Apong harita kerung. Nu nagih di mana? Eta di saha deui aya di si Sophia mah tuh. Lain nu nagih eta mah. Da kamari ka dieu teh budak parawana teh geulis teh. Mobilna ka kamari mah diparkirkeun teh dieu meureun di tangan alamatna. Ayeuna datang jigana mah jeung keluargana tadi teh katingal ieu teh. Bu Moli harita. Budak parawan teu memanah horeng. Ek naon bari oge? Cek Bu Moli keukeuh we nuduh yen Bi Sophia teh ditagih hutangna samalah cenah nyebutkeun teh diweja-weja ka batur mah rek dijabel imah. Sedengkeun ibu-ibu nuduhaan harita kur tibah meureuh deui we neuri ciduh ngadengikeun omongan-omongan Bu Moli matak getek kadengena ieu teh diheueuhkeun eudag puguh kumaha Bu Moli. Ari diheueuhkeun sarua jeung manehanana ge sarua jeung nyebarkeun. Nu antukna jepe ngararobrol kur tibah neuteep ka Cak Apong anu luak liuk. Ek naon meser naon wae atuh ieu?
Bu Mali. Eta we tata sayuran tah. Jeung engko kumplitkeun we. Sabaraha we jumlah nangkek gitu kan. Mun aya mah tulang-tulang naon teh tulang-tulang. Lah jeung naon atuh tulang-tulang. Barudak mah ber tulang-tulang oge da pas dihakan atuh. Tulang dihakan, alus dihakan. Sararea harita jempe bari sideret. Tapi kitu nanti teu kapapanjangan. Ibu-ibu nu lain oge sarua milihan sagala rupa. Bu Moli bari ngadagoan Apong harita kaladangan. Pok Bu Moli harita ngomong. Lain Capong. Capong tadi ningali mobilan kadinya. Mobil kadinya ke mana? Apong bari kerung. Tanu kayak mana? Di Sophia. Mobil mewah. Apong kerung. Oh. Eta mah meureunan. Da kamari ge aya teh. Parawan meuli awewe meuli geulis kana keranan. Mobil mah kamari mah disimpen di dieu. Emang naonnya? Make jeung rek naon deui. Yeuh, mun kudu apal masih payah teu loba hutangna teh. Eta terek nagih ka si Sophia. Mau dilagi gara iman bakal dijabel. Tadi ketinggal di mobilna di jero, jelema kadinge berseri hahaha we cenah. Di jero teh kadenge kurang oge tadi teh. Cuk Bu Moli harita bari nulak cangkeng sagala rupa. Bangun anu gemes tur geuleuhna keranan ka bisa piah teh. Bisa piah anu dianggapna bumerang di kampung eta. Padahal masa-masa kali bisa piah teh bager. Carekeun. Tapi memang keur Bu Moli malain deui bisa piah teh. Bu. Sabenerna mah lamun ningali tangtungan eta awewe kamari teh dan nanyakeun oge meni sopan teh. Kira aku rek boga hutang. Boga bisa piah boga hutang atuh kejauh hutang urut naon bet kahirupan lagi kawas kitu. Lain sing ngaran nanti ngaranhakeun ka bisa piah ampun paralun tapi anjam cek abi kitu. Bisa piah mah hirupna saueuh carekeun. Yang kitu di Ramdan komo. Alah. Make jeung carekeun naon. Geus puguh si Sophia teh yeuh si Sophia. Mantak kunaon baheula tara di nanti teh dianggap deui jadi tukang cuci jadi tukang ieu teh. Tukang anggo dapat majes laki batur teh. Astagfirullahaladzim. Bu Moli. Cek ibu-ibu anu teu satuju. Ngadenge Bu Moli nepi kabebeakan kawas kitu. Nya tuh udah memang nya. Lasok nanaon teh. Nya teh kitu entak tapi kaina di mana anu ni tadi kan eueuh meureunan. Yap, atuh ibu-ibu harita ngomong. Saeutik oge teu percaya kana omongan Bu Moli. Tapi memang da Bu Moli boga balad anu memang sarua kaismeun ku Bu Moli teh. Komo Bu Moli disebutkeun ketua arisan. Boga balad anu pro jeung kontra lamun cenah. Lamun cek zaman kiwari mah. Bu Moli anu geus beres balanjana harita. Jadi sabaraha atuh teh? Jadi sakabehanana teh 47 heut. Aya tah. Bu Moli harita ngasongkeun duit 50.000. Saterusna dipulangan ku Apong. Anu lain mah balanjana teh teu saloba Bu Moli da buan Bu Moli boga karyawan. Manehanana boga pabrik rajut. Karyawan teh aya 11 urang beureunan. Ngan anu tinggal teh genepan deui. Nu sawarehna mah teuing ka mana cenah nyebut arek balik tapi geus aya kana sabulan 2 bulan teh daekeun datang deui. Da kitu. Bu Moli mah sakadaek marabanana. Sakadaek mere daharna. Bu Moli jeung dua ibu-ibu harita rek ngaleos. Barang arek turun ti warungna Apong. Kadenge mobil anu ngagerung ti jero gang. Lol Bu Moli harita ngelol. Tuh, tinggal itu. Geus balik ayeuna mah. Puas ya Sophia. Geureung dia gimana di imana bakal dijabel geura.
Cek si Bu Moli harita bari marah mai katingali. Lantaran cek pikiran anak Sophia teh pasti ditagih hutang ku jalma mewah. Sanggeus kahareupeun warung reg eta mobil teh eureun, supirna keluar terus nyamperkeun ka warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng. Bu, nyonong tisu. Tisu aya anu ageng ngataran bin Walid. Ageng we bios. Sabar hiji gelis. Hiji. Capong harita nyodorkeun tisu ka Neng Pira. Para mitra kaum dangu sadayana. Bu Moli harita nyampeurkeun ngadedengekeun omongan antara Capong. Capong sageus mikeun tisu bari ngangsulan harita pok ngomong. Witi mana gelis? Eta ti umina Kang Ramdan. Oh, Kang Ramdan teh sakit tuh. Rencangan pugu ge. Pantesan atuh. Emang terus lami gitu kenalna? Mohon. Pugu lami lebih ti ka dieu pugu ge. Kamari ka dieu, teras nemoi ka dieu deui sareng keluarga. Oh, gitu. Aduh. Meni gelis kieu itu. Aduh. Boga pangintenya sareng Ramdan. Neng Pira harita kur tiba imu. Bu Moli harita lebih ke panas celina barang ngadenge omongan Cepopong nyebutkeun ka bogo. Pira aku gelisnya make jengker saka Ramdan sagalanya. Cek Bu Moli nyelengkeung harita teu kuat meureun bibirna. Ret, Neng Pira harita ngareret. Maksudna? Atuh dat meni jauh tanah ka langit teuing atuh kami Neng ka si Ramdan mah. Meni anu geulis kanu kitu gra. Cek Bu Moli. Ibu teh nyarios kitu. Kumaha pe me abdi leres? Cek Neng Pira. Buram Bu Moli harita nepi ka asa beureuyan di korona lok-lokan ke bangkong sawah. Sedengkeun Neng Cepopong harita neuteub seukeut. Mohon gelis, naon deui atuh? Tos atur nuhun pisan Bu. Mohon atunya kumaha Ramdan ayeuna aya? Cek Cepopong. Alhamdulillah aya pugu kaleresan. Mega perantos ngobrol pugu sadayana. Nya syukur atuh gelis muhunnya. Mudah-mudahan we atuh. Cek Bu Popong harita ngadukung. Neng Pira harita manggut bari imut ngaglenyu. Sanggeus nyokot angsulan Neng Pira harita ngaleos teu ngareret ka Bu Moli. Bangun teh keuheun jigana teh. Rug harita mobilna dipajuan teh asup kana jero mobil. Sedangkeun Pak Beni anu ningali tadi Neng Pira keur ngobrol tapi teu kadenge, harita langsung nanyakeun, "Aya naon, Pira?" Bu ibu nih seueur pisan carios mah. Keun bae. Harita mobil dihurungkeun, geuleuyeung mobil maju ninggalkeun warung Capong. Sararean waya di warung ibu-ibu jeung Capong harita nareuteub seukeut kana mobil mewah anu ngeblesur init ka belah kulon. Tuh geuningan ce. Lain rek nagih teteh. Cek Capong ujug-ujug. Bu Moli harita nu ngareret. Meureunan eta mah era we meureunan kitu teh. Nya geus atuh kumaha Bu Moli we ari kitu mah. Cek Capong bari asup ka jero harita. Rada keseleun. Ibu-ibu anu duaan oge harita tarurun ti warung Capong. Tinggal Bu Moli harita nu gagaro kana sirah bangun kesel na keranan. Ningali Neng Pira cikene anu mau mobil weuteuh tur alus. Anu tos ti imana Bi Sophia jeung Ramdan. Gidig atuh harita Bu Moli ngagidig nyampeurkeun pabaladna anu duaan ibu-ibu anu geus leuwih ti heula leumpah.
Sanggeus nepi ka hareupeun imah mah Bu Sepiah anu geus sepi eueuh sasaha pantona ge nutup. Pok Bu Moli harita ngomong ka ibu-ibu. Tong dipercaya biar awewe teh jiga mata maera teuing we manehna teh geus nagih teh pasti. Kunaon ari Bu Moli? Engkeun bae atuh rek nagih rek henteu oge. Ceuk ibu-ibu harita. Tapi bibi ngomongna make jeung direremokeun ku si Apong segala rupa ka si Ramdan. Hayang seuri aing yang margane ngage. Bu ibu jep harita teh ngomong deui, leumpang nage gagancangan, mung jika nama komodi ngomongkeun Bu Sophia di hareupeun imahna. Sok sieun we kumaha onam. Da meureun ari ibu-ibu nu hidang mah memang kitu. Leumpang ngagancangan ningkahan Bu Moli secara halus. Sanggeus nepi ka imahna Bu Moli langsung asup. Teu ngajak babaturan anu duaan lantaran kesal meureunna babaturan anu duaan teu ngarespon kana omongan aneh-aneh. Para mitra kaum dangu sadayana. Kira-kira pas sore di poe Minggu. Neng Tika anu kaluar ti imahna anu leumpang nuju ka imah babaturanna anu teu pati sabara jauh. Kaliwatan imahna Bu Moli. Anu katingali di imah da Bu Moli teh keur kumpul ibu-ibu arisan. Sabab Bu Moli teh mangrupakeun ketua arisan di kampung eta. Kadenge ting cikikik ting cekeukna ibu-ibu anu keur ngomongkeun batur meureunan. Neng Tika manehna reg eureun sabab hawar-hawar kadenge Bu Moli anu ngomongkeun sopiah-sopiah kitu. Lain ibu-ibunya? Jelema teu ngukur kana kujur. Emang kumaha kitu Bu? Eta si Sopiah kamari ditagih geura. Ditagih? Tagih ku saha? Ku jelema beunghar. Nah Ibu Sopiah geuning apal di mana? Har make jeung teu apa sagala kapan kamari ngaliwat di dinya mobil tangge diparkirkeun ti dinya. Ngan anu jelas. Moal dilade eta imah teh bakal di rug-rugeun geura. Bakal dijabal. Atuh tah ngukur ka kujur sagala rupang make jeung nginjem duit keur naon kahirupan sakitu-kituna geura-geura. Neng Tika anu nangtung harita di satu kangen pagar di hareupeun imahna Bu Moli. Neng Tika barang ngadenge omongan kawas kitu ti Bu Moli nu seukeut leuwih-leuwih ti peso belati. Neng Tika nepi ka nyebak dadana. Astagfirullahaladzim. Kunaon adi Bu Moli? Make jeung nyebarkeun kawas kitu bating henteu. Aneh. Kadenge deui Bu Moli ngomong. Yeuh. Kamari teh aya awewe kadinya jeung keluargana. Cara nyebutkeun nama kabogoh tawa-tawa naon. Make jeung kabogoh segala rupa teh si Apong nyebutkeun teh. Cenah boboh kabogohna cenah eta awewe teh seuri we hungkul meureun ada ari ditemalan kumaha meureunan. Teuing meureunan. Ngan ku sareang toge tuh. Si Ramdan piraku teuing bobogohan jeung awewe sakitu geulisna kitu. Kawas bintang film kawas kitu. Gebeg. Neng Tika hari tengah gebeg. Biasa pada harita ngadenge omongan Bu Moli. Neng Tika harita beuki we ngadepong ngadengekeun ceulina rancung. Upira geus wah omongkeun batur yeuh. Bisa kadengeun ku cak-cak bodas deui. Keur jadi pi omongan. Cak bodas naon. Aya nu ngadengekeun makeun bae we. Dan nyamang kenyataan anak kitu si Sophia masuk kitu kalakuanana. Yeuh dengekeun.
mantak si Sopiah teh kan baheula mah pasorangan meureun si Sopiah teh tukang nyuci, tukang nyetim, tukang gegero di imah batu. Pan aya mah teu sama sekali pan. Nya kunaon teh? Lain kunaon teteh. Si Sopiah teh ieu sok ngahareuyan salaki dununganana. Astagfirullahaladzim. Nu bener teh Bu Sopiah. Ih, geus jadi sabawir hiji di dieu mah. Astagfirullahaladzim. Piraku teu nyangka piraku Cek ibu-ibu bener betul percaya sebab sakanyaho manehanana samalah aya anu pernah ngagawekeun Bisopiah sawaktu kerja jag sehat. Ayeuna tara diomong tara sote kulantaran Bisopiah anu gering. Lain Bu Moli sakanyaho ibu Bisopiah teh sakitu sabarna. Tara menta bayaran sakumaha. Komodi bari jeung ngagoda salaki. Nya maksudna nya salaki dununganana gitu. Asa teu percaya Bu Moli sok ieu nyang tos teu percaya mah. Harita sararea cara rempe Bisopiah tanapi Bu Moli katingali bagedeg haseum lantaran teu pati dipercaya teuing ku ibu-ibu anu tukang nyebarkeun fitnah meureun. Neng Tika nepi ka ngarengha panjang kesel oge karopi ka Bu Moli lamun kongang mah yang ngabaledo ge ku senal ti luar nepikeun kana beungeutna Bu Moli. Neng Tika harita neruskeun di perjalananna saenggeus ibu-ibu kadengerepe. Sawa tungtung jalan Neng Tika harita inget kana omongan Bu Moli. Yen nu kamari wanoja anu kadinya teh mangrupakeun kabogohna. Pira cenah kadenge cek Apong. Benar gitu. Beneran awe nu nanyakeun papanggih jeung aing teh ya. Geus panggihan alamatna. Benar gitu ieu teh kabogohna. Tapi asa piraku deui. Kang Ramdan kapanan sakitu polohon teu pernah ulah jeung awewe. Sok ararane Bu Moli nu kitu nama. Cek Neng Tika hari. Mitra kaum dangu sadayana. Waktu anu nyerelek ti waktu ka waktu ti poe ka poe. Saminggu ti harita Ramdan katabrak. Ramdan ayeuna geus bisa aktivitas deui. Ramdan anu geus ngamimitian deui ngamen. Sarajan katingali Ramdan aya tatu-tatu urut tatu, tapi geus teu pati nyeri kan tibah ateulna meureun. Isuk-isuk kira-kira jam 8 Ramdan siga nu rek ka kantor we. Mani isuk keneh geus init ninggalkeun imahna pamitan ka jadi kolot. Ramdan anu leumpang harita sempet meuli heula rokok ka warungna Cek Apong. Assalamualaikum. Cek Apong. Ayeuna Ramdan. Masa rokok Cek? Geuningan. Lain bejana cenah gering kamari. Kur ieu urut labuh Cek. Mending lila geuning saminggunya teu katingali geuningan. Nyapu Cek. Eta mendenya Nyapu Cek da kaluman pan di imah oge. nya juga tuh. Rokok naon atuh? Biasa we celah nu murah-murah. Ari si Mat cager. Pada si Maget teh katingal-tingal di ka warung geuningan ayeuna. Alhamdulillah mah. Cek. Sehat mama. Kan biasa we sok kitu lah sok ujug-ujug beriang teh. Nya teu boga duit mangke mah bawa ka dokter atuh Ramdan karunya. Ya insyaallah Cek lamun aya duit mah. Cek Ramdan harita geus ngarasa deukeut jeung Cek Apong teh. Da memang Cek Apong ge sering nitah lamun kita ke pasar, titah naon Ramdan teh. Sok nitah Ramdan kadang-kadang pangmawakeun itu, pangmawakeun ieu. Matak
Capok geus asa-asa ka Ramdan teh boh ka indungna sok barang bere naon gitu. Teh nyaho kahirupan indungnya sapopoe. Ceu, ya geus atuh cenah ayeuna. Ayeuna 5.000 mah ceu. Nyata ya. Ayo bawa ya, Ramdan. Nah, nanti ceu. Ya yang di jalan ya. Cek Capong harita beri mikeun kue. Ah, si mah nyanuna tuh. Cek Ramdan harita beri nampanan. Leos Ramdan ninggalkeun Capong anu keur nangtung neuteub ka Ramdan. Karunya si Ramdan pikir-pikir mah jadi omongan sararea aku mau bumoli mah. Udah berlin kahayang sang sarate meureunnan. Tadi gawe magengan terus si Ramdan mah. Da kehirupan mah beda da meureunnan. Cek mau nanti cek Capong harita boga warung bari asup di ka jero. Ramdan anu leumpang ka belah wetan ti belah imahna. Di daerah Muhammad Toha. Nuju ka Karapitan tina waktu harita maneharana. Rek ngamen teh daerah dinya, daerah Kosambi, Karapitan, meureunnan teh ditu wae ngoriling. Dimimitian ku bismillah Ramdan ngamen. Seperti biasana mawakeun lagu-lagu zaman baheula we Ramdan mah tahun 70 80. Justru lagu-lagu eta nu ku Ramdan jadi duit teh. Dari lagu-lagu nu zaman ayeuna mah teuing teu pati jadi duit kumanehna pernah mawakeun oge bebeunangan teh saeutik. Tapi beda jeung lagu zaman-zaman baheula. Sama loba bapak-bapak mah anu sok mayar 10.000, mayar 15.000 kadang-kadang. Pang nyanyikeun cenah lagu sajudul terpisah lagu cenah kitu. Seperti dina isuk-isuk harita Ramdan anu make gitar leutik lantaran gitar gedean anu ancur harita. Ramdan menit terang tering terung we harita. Genaheun leungeunna teh jigana terampilna keranan dina metik gitarna jeung dina ngocokna ge pasna keranan. Bapak-bapak anu make kolor, anu make kaos warna bodas, kumisna meni baplang, tur katingal di bodas di kumisna ge. Anu keur harita diuk di halaman, bari di hareupeunana ngajaga kopi. Ngadenge nu ngamen harita dina pager, dina panto gerbangna. Didedengekeun eta lagu teh lagu tahun 70-an. Bapak-bapak teh harita nangtung, bari kuda kodok kana sakuna. Gerehel aya duit 20.000 dina sakuna teh kur hiji-hijina eta. Kumaha atuh bukan receh geuningan yeuh. Cek bapak-bapak ngomong. Bahrum, eta nu ngamen sira asup ka jero. Nu ngamen si Bahrum teh mangrupakeun satpam. Eta nu ngamen kita asup cenah ka jero. Si Bahrum anu keur ngajaga di pos satpam harita langsung mukakeun gerbang nyampeurkeun ka nu ngamen teu puguh atoheun Ramdan teh samaruk arek dibere duit. Pok Mang Bahrum harita ngomong ka satpam. Tapi ka Ramdan. Jang, ka jero cenah, ngamenna di jero. Kalebet Pak. Nya ka jero jog tuh. Tuh sampeurkeun si bapak itu tuh. Cek Bahrum harita nunjukeun ka bapak-bapak anu keur diuk dina halaman. Punten atuh. Ramdan anu ngeureunkeun gitarna terus asup. Pamitan ka satpam cepret katingali dikoncikeun deui. Punten Pak. Aya pikir naon? Bisa teh lagu-lagu 70-an euy. Lagu-lagu 70-an gitu tah. Geunaheun. Insyaallah Pak. Cing sok atuh. Harita Ramdan mulai ngagetikeun gitarna. Diturulungtungkeun we biasa da gitar leutik mah teu bisa kaos gitar gede dipetik atuh. Tung trung cenah gitar leutik. Tapi mantak aya nu ngagunakeun anak pinter mah leungeun-leungeun anu terampil geunaheun kadenge. Ramdan dirinya nyanyi. Sora sanajan Ramdan teu alus, tapi oge teu goreng. Si bapak harita nu milu keprok geunaheun. Beres salagu si bapak minta di lagu nu lainna. Nu kebenaran Ramdan teh memang apal lagu-lagu
tahun 70 tahun 80 nepi ka tahun 80 teh memang geus dikuasai meureun ku Ramdan mah. Tabuhan tadina manehna mah tukang nongkrong teh di pasar. Sok ngaulin jeung para pengamen. Jadi bisa gitar alus, luis, nanaon teh memang pengalaman segala rupa we lain tina sakola. Otodidak lah intina mah. Sanggeus sababaraha lagu aya kana 3 laguna. Geus sarapan can euy? Atos Pak. Iya, atos acan meureunan. Ramdan siri harita ningali si Bapak. Palamitra kaum dangu sadaya. Si bapak-bapak anu kumis naku bodas harita cengkat. Geunaheun euy sorate geuningan ngagitar oge pinter. Ngananya ka gitarna ieu teu payus gitar kawas kieu deui ongkoh gitar leutik. Coba mun ku gitar gede. Mun Pak teu gaduh gitar ageungna pugukeun. Teu boga gitar gede. Aduh Pak, bisa kan elektrik tuh? Insya Allah. Kade. Milu. Si bapak harita ngajakan. Ramdan harita mangut, terus ngilu kasih bapak. Sedangkan satpam harita melongkeun, coba omong. Ramdan dibawa asup ke jero imah. Saterusna di jero imah teh ruangan meni sakitu gedena. Barang brek katingali alat musik meni kasih kitu lobana. Tuh. Sabanarna bapak baheula tukang musik euy. Ngan ku ayeuna tapi lain artis ya dengekeun lain penyanyi. Ngan peda resep kana musik. Hayang meuli tah tinggal itu. Dimimiti gitar, piano, organ, araraya, komplit pokoknya menekan drum. Tuh, ningali. Sok cobaan. Ramdan anu ningali kawas kitu harita panonna nepi ka binar. Neuteub seukeut kana peralatan anu aralus. Merek-merekna anu terkenal, utang tuna hargana oge geus jelas mahal kecida. Bapak kapungkur seneng kana musik Pak? Nya. Ngan kitu da lain kur resep unggul bisa manteu. Resep kana gitar meuli gitar. Sakedeung simpen. Alhasilna alat musik nu sakitu lobana teh numpuk. Tara dipake kur sakali-kalian we dipake teh. Kitu ge mun aya babaturan bapak di kesatuan. Ramdan harita kerung. Bapak pensiunan tentara Pak? Pangkat aktif bapak baheula teh bisa disebutkeun jenderal. Oh, Ramdan melohok. Red kana foto anu gede. Harita aya foto anu memang hiji jenderal anu gagah. Tulisanana eta den jenderal teh ngaranna Jenderal Danurjo. Bapak geus lila pensiun. Ayeuna bapak geus eueuh saha. Istri bapak oge geus teu aya ayeuna mah. Geus almarhum. Nu aya teh tinggal budak-budak bapak. Dua deui anu memang keur diajar di kampus. Oh, gitu Pak. Janten di dieu teh
sareng saha tuh? Nya di dieu mah meureunna jeung satpam jeung pembantu budak we meureunna 2. Oh gitu. Geus aya mah. Sok cobaan tah. Ek nu mana gitar nu mana? Ek gitar nu ieu nu elektronik, nu teh nu elektrik. Atawa nu mana? Ramdan harita ningali gitar anu gede belenu. Anu tangtuna manehna apal yen eta gitar teh gitar mahal. Sanadyan manehna can pernah meuli jeung can pernah nyabak, tapi lamun ningalian ka toko jelas gitar model kitu teh merek-merek tertentu hargana di atas rata-rata. Kalah ngaulang jadi ningalian gitar teh. Sok cokot. Kabita kana gitar eta. Tangtos Pak, ieu mah awis pisan jigana teh. Duit teu masalah. Lamun resep, coba sok pake heula. Kabeneran eta gitar teh geus dibere efek. Lamun arek kana listrikeun tinggal nyolokeun. Tuh, ada amplina. Cobaan sok. Ramdan harita ngageleuyeung nyokot gitar anu rangeuh. Eta gitar teh geus katingali aya bulukan. Lantaran meureun duka sabaraha tahun duka sabaraha bulan meureun teu dicabak eta gitar teh. Gitar dijungjungkeun saterusna ditiup. Katingali ngebulna. Dipetik lalaunan karasakeun geunahna keranan, disetelkeun saeutik ku Ramdan. Gitar langsung digenyerengkeun geunahna keranan karasana ku Ramdan anu sok biasa ngamen. Padanu harita nyampeurkeun bari nepak kana tak-takna Ramdan. Kumaha? Raos kacida Pak. Cocok. Insyaallah Pak. Lamun cocok bisa bawa. Maksudna hadiah sangaran teh abdi Ramdan Pak. Bapak nu disebutkeun di dieu masuk disebutkeun Danu we. Sebutkeun we ngaran Danunya. Pada anu we kitu. Mohon Pak. Pek bawa eta gitar. Tapi aya syaratna. Syaratna naon Pak? Tiap isuk-isuk jam 8 atau jam 10 Ramdan ka dieu ka imah hibur Bapak 2 lagu atau 3 lagu lagu lama tahun 80-an tahun 70-an nya nu tadi dia dilagukeun teh ya. Laras Pak. Bener pokokna mah. Geus sarapan acan. Alan can meureun. Bi. Padanu harita ngageroan pembantuna. Torojo pembantuna anu kurang leuwih umurna 35 tahun eta ngaranna teh Biesi. Naon juragan? Geus disadiakeun sarapan. Atos tapi soto juragan. Nyakeun bae soto oge. Sakalian Bapak bedarkeun ya. Pangnyadiakeun sarua ieu. Babaturan ieu buat orang budak leutik keneh ya babaturan ieu mah. Ramdan, ayo. Padanu anu memang ngarasa teuing kunaon resep ka Ramdan. Duka memang Ramdan ngagitarna alus jeung sorana alus meureun. Tapi nu jelas padanu teh asa ngarasa cocok ka Ramdan. Padanu anu mawa ka dapur ka Ramdan anu rampang reumpeng oge dipaksa. Nu antukna mah Ramdan titah diuk dina meja makan. Kek Ramdan harita diuk yang haripan meja makan anu sagala aya di dinya. Dan dengekeun. Ramdan lamun ulin ka dieu ulah loba kaera. Sabab lamun dieu loba kaera tara anu nawaran. Mun Pak. Lamun Ramdan candahar tinggal ngomong ka si bibi. Anggap we masorangan. Ya. Jujur. Bapak ngerasa bungah ningali budak.
anu sumanget. Imah di mana imah? Imah Mantoha Pak. Urang mah Mantoha. Mohon Pak. Kesabar lila ngamen. Sampir sasasi Pak. Hah? Kakara ngamen teh. Mohon Pak. Kawitna abdi sok nyambi bari kulima nanti. Ngamen teh nyambi kasebatna. Da nesok biasa sama kuli panggul Pak. Kuli panggul? Kuli panggul di mana gitu? Di Pasar Baru Pak. Pada nu harita neuteub teu kicep-kicep ka Ramdan. Ramdan anu awakna jangkung. Awakna jangkung tapi memang rada begang. Tapi sanajan begang oge Ramdan teh katingali ngeusi. Dan beureun ngaran-ngaran kuli panggul mah. Tanaga gede geus pasti sanajan begang oge. Pada nu harita nepakan kana tak-tak Ramdan. Luar biasa. Kunaon make jeung daek kuli panggul Pak? Ramdan. Bagi kekayaan Pak. Da ngalamar ka ditu ka dieu ge sesahpan ayeuna mah kontenan abdi. Teu lulus SMA, teu lulus SMP acan Pak. Teu lulus apa? Mun teu diteraskeun kelas 2 SMP abi tos kaluar. Ai, kunaon make jeung kaluar sakola sagala rupa? Ramdan harita teu ngomong. Kunaon? Salaresna kapungkur abi hoyong neraskeun sakola Pak, tapi ku alatan ya biasa biaya mentok Pak. Biaya mentok. Ai keluarga kumaha? Indung bapak ka mana? Mung aya ibu hunggul Pak. Oh. Ya tau ge mata abdi kaluar teh puguh ge. Nyai ai sepuh mah teu kenging abdi kaluar teh. Tapi ningali kondisi ibu abdi anu sering teu damang Pak. Janten abdi kapaksa we kedah milarian kanggo tuang. Pada nu harita teu ngomong deui. Dina hatena pada nu harita pok ngomong. Luar biasa. Budak masih keneh ngora geus jadi tulang punggung nu jadi keluarga. Ieu budak teh sumanget. Ayo orang dieu kaharep diharep deui yuk panggil diharep deui. Tapi nama. Tak bawa gitar lagi bawa. Laras itu Pak. Bapak merek gitar teh. Benar. Banyak kudu ngomong hungkul. Sok bawa gitarna bawa. Dan kitu syaratna. Setiap jam 8 atau jam 10 Ramdan kudu ka dieu ngahibur Bapak. Ya. Insyaallah Pak. Duanana laleumpang ka hareup. Ramdan anu ngelek gitar leutik. Tur ngajingjing gitar gede. Gitar leutik teh dilesotkeun harita. Daya talian. Gitar leutik harita disolenangkeun sedengkeun gitar gede anu dibawa dijingjing. Kalau saya dihareup ge harita Ramdan harita diu dihareupeun pada anu. Dan dieu kumaha lamun Ramdan daek teu cicing we di dieu. Hapunten Pak. Salaresna abdi keresat. Tapi abdi kan kadu ibu. Sedangkan ibu abdi teh ayeuna bujang-bujang dikantunkeun Pak. Abdi geus sok kategan. Magi pun emaknya ya kitu teh hati sehat teh Pak. Teu sehat. Pada nu harita ngarenga panjang. Manehna geus ngabayangkeun ripuhna Ramdan. Manehna geus ngabayangkeun sakumaha beratna kahirupan Ramdan. Pada anu neuteub seukeut ka Ramdan. Bapak dina hiji waktu hayang ulin euy ka ditu.
Eh, mangga Pak, tapi bumi abdi kasebatkeun teu layak Pak. Teu da naon. Lain arek nempo kalayakan imah jeung naon. Ulin makan meureun teu naon silaturahmi lain jeung inung dirinya. Mangga Pak. Para mitra kaum dangu sadayana, waktu anu nyerelek ka beurang teu karasa waktu teh geuning geus setengah 12 deui. Ramdan anu geus kaluar ti imahna Padanu, Ramdan ngarasa bungah bari leumpang teh harita. Hayo we ngusapan gitar bari ditinggalian. Eta gitar teh mah karasa geunaheuna keranan. Ramdan ayeuna geus kagantian gitar nu kamari ti Sony anu ancur katabrak. Ayeuna geus kagantian ku gitar anu leuwih mewah tu leuwih hebat. Jenderal Danudirjo anu geus pansiun, anu mere kenang-kenangan gitar ke Ramdan, anu boga syarat saban jam 8 atau jam 10 peurang isuk-isuk Ramdan kudu daek kahiburna. Semangat ke Ramdan, gitar menang duit dibere sanajan teu gede. Padanu ngepeulan ka Ramdan mere duit 100.000. Ramdan dina poe harita ngamen teh keur sakedeung da geus kabere ku Padanu teh jeung diweuwuh ku hate anu bungah guligah na keranan. Ramdan ngagidig nuju ka hiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun tempat babaturanana anu aya di Jalan Karapitan. Sekalian we manehna ka dinya nyaeta tukang baso tahu teh. Ramdan sanggeus aya di Jalan Karapitan asup kana gang. Eta gang teh tembusna ka Jalan Jati anu kaluarna engke ti Jalan Lengkong. Maksudna di lengkong besar eka lengkong kecil oge bisa. Kaliwatan Paledang. Sanggeus Ramdan aya di hareupeun imah anu pagerna jangkung anu mana di jerona teh mangrupakeun tukang baso tahu hungkul. Lamun beurang tukang baso tahu teh araraya dadara gangna teh ti mimiti jam 5 sore nepi ka beakna meureunan waktu kadang nepi ka jam 10 nepi ka jam 11 kumaha beakna. Babaturanana Ramdan anu ngaran Abdul di heula Ramdan pernah kadinya hayang milu dagangan kabeneran roda-roda baso tahuna memang geus aya nu make. Ramdan anu nangtung harita uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katingali harita aya anu keur ngumah roda. Waalaikumsalam. Cek eta akang-akang anu keur ngumah roda teh nyampeurkeun terus mukakeun. Madeka saha? Kang Abdulna aya. Oh, Abdul, aya, mangga tuh kalebat. Cek eta jalma. Sup Ramdan asup, panto gerbang ditutupkeun deui ku si akang-akang nu tadi ngumah rodana. Ramdan anu geus apal kana kamarna Abdul anu ngahiji teh aya tiluan teh. Dipernahkeun beureunan ku nu boga imah bosna baso tahu. Ramdan keketrok karena kaca. Dul. Assalamualaikum, Dul. Kadenge ti jero kadenge nu heuai. Astagfirullahaladzim.
si Sadul eta saha di jero kadenge. Urang dal Dul Ramdan. Oh dagon dal dan cek Abdul harita jika nama ngoreja tudang jika nama merijeng medut segala heula. Ramjadah teh si Ramdan si Sadul teh reket brai mukakeun panto katingali Ramdan anu moal gitar beri nangtung. Abdul nangtung neutup ka Ramdan ti luhur nepi ka handap. Kunaon Dul pake jeung neutup wae. Nah jika pengamen euy ayeuna mah nah pangna bisa jadi sigap jadi pengamen eta dina tungtung gitar make jeung aya wadah duit segala. Urang ngamen pugugen. Syukur atulah sok asgero geus sarapan can geus sarapan mah katu daguannya sakedeung sok asup di jero diuk heula we di dieu we di bangku geus di jero nu sare Dul keun bae nu sare mah da moal kaganggu moal gogorowokan ieu. Antukna Ramdan harita asup gek diuk dina karpet sedengkeun Sadul harita keluar jika nama keluar terek meuli kopi jika nama jeung lawuh nah biasana sok kitu ting nganyuk ting naon biasana sok kitu ngararanjuk eta kumaha kongsi Sadul harita geus balik deui bari mawa kopi anu geus ditinyuh ting di mana ninyuh nah ting di warung ting di mana ya kopi do dan kek Sadul harita diuk bari gigisi kana panon anu can si beungeut geura atuh geura engke deui we lah cek Sadul harita bari heula nya eta kopina di rumah lah. Got harita Ramdan minum kopi terus keluarkeun rokokna sabungkus Ramdan teh anu geus kacokot aya 2 batangna beureunan. Urut tadi da boga duit teh ya pamere ti Padanu. Wah alus euy rokokna tadi pugaya milik. Naon geuningan emang ngamen kabelah dieu kitu nguriling ka mana we kumaha cager maneh alhamdulillah. Dul naon heuh kumaha dagang teh jadi moal kabeneran aya nu balik yeuh cek Abdul harita langsung nawaran. Ramdan ngahuleng teu lama euy hayang dagang teh da urang keur bingung pisan ayeuna urang geus boga pagawean nu lain nya maksudna ngamen kadang-kadang urang oge ngamen teh nya boga naon teh ngaranna teh lah sok dititah gitu maksudna teh dititah datang kana boga imah gitu saban poe jadi urang asa boga ieu job ayeuna mah gitu. Kan bayar tuh kitu man nya bisi we ieu mah nawaran teh kana peuti heula kan geus ka kubatur rodana ayeuna mah bisi eudeuh gitu aya gitu ayeuna mah mawah ka jiga mah Dul euy keun bae ai mawah ka mah gitu sok eta asli geus dar can geus dar mah pugugen bisi encan urang nganyuk heula biasa ka si bibi tadi dinya geus puguh dahar mah. Kita menit tiis kieu euy. Di dieu mah emang tiis sih tempatna. Kumaha si bibi cager? Cek Abdul nanyakeun indungna. Nyata bisop ya. Alhamdulillah puguh ayeuna mah. Syukur atulah urang can balik wae puguh ge euy. Ai maneh kunaon tuh balik-balik wae. Longokan indung teh atuh. Mun jauh batur mah jauh. Itu teh maneh mah deukeut tinggal leumpang oge meni tara balik nih. Sok ngadengi terus papangi jeung indung maneh oge sok nanyakeun papangi cenah jeung Abdul. Antu cing teh. Terus lami gitu penak cing teh kapungkur we cing teh penak teh ka ditu terus aya 3 sasihna cing. Da euy kumaha teh da riweuh euy duh tah riweuh naon atuh mau barudak sehat budak alhamdulillah. Urang can balik puguh ka Garut geus aya 2 minggu meureunan ang budak rek sakola deh duh atuh lain balik dagangna ayeuna mah puguh duh eta euy dan euy duh ripuh ayeuna mah emang budak kelas sabaraha kitu lain kelas sabaraha ka karek asup ka SD 80 tuh biaya meureunan kapan gratis gratis anger we pakaian mah jeung buku meuli meureunan dan